Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ayat ieu nenangkeun pikiran khususna ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumna yang umatna termasuk urang. Di mana Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diinstruksikeun kamari. Instruksina saur Gusti Allah, ma'alar rasuli illal balagh. Tugas sebagai rasul mah eueuh da naon kecuali nyampaikeun risalah. Geus disampaikeun ku Kangjeng Rasul, alhamdulillah nu percaya aya, nu eueuh ge loba, nu teu percaya ge loba, nu nuturkeun loba, anu nukangan ge loba, tapi Kangjeng Rasul dititah ku Gusti Allah hanya sebatas nyampaikeun ma'alar rasuli illal balagh. Kemudian Allah nitah deui khususna ka Kangjeng Nabi, umumna ka umatna, titah berdakwah. Ta'alau, titah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, supaya ulah eureun-eureun salila hirup ngajak kahadean ninggalkeun kagorengan. Kumaha kamampuan masing-masing diberena ku Gusti Allah, ulah eureun salila hirup amar ma'ruf nahi munkar, ngajak kana kahadean ninggalkeun kasalahan-kasalahan. Kitulah Kangjeng dititahna. Eren-eren terus Kangjeng berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, didukung ku para sahabat. Pengorbanan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar geus jelas. Lantaran lain bae ngorbankeun harta jeung tanaga, paeh ge dikorbankeun demi keutuhan agama dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nu perlu di perang sabaraha tokoh sahabat anu gugur di medan laga. Sebab perang mah alqital sijal, kalah dan menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, terus baik. Nah iyalah nu kudu diteruskeun teh amar ma'ruf nahi munkar, datang ka kiamat ulah eureun-eureun kudu terus amar ma'ruf nahi munkar sesuai jeung fasilitas anu dibikeun ku Gusti Allah, nu dibere ku Gusti Allah ka urang, nu dibere fasilitas dateangan sakadar ilmu doang, sampaikeun melalui ilmu amar ma'ruf nahi munkar. Anu diberena dengan kekuatan, laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui kekuatan. Anu dibere wilayah, laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui wilayah. Rapih lamun urang babarengan ngangkat agama dari berbagai skop, berbagai kalangan. Anu ngan sakadar dibere ilmu doang melalui dakwah mimbar. Anu dibere kekuatan ku Gusti Allah teh melalui kekuatan tangan besi. Anu dibere wilayah melalui kitu birokrasi dakwah. Agungkeun agama rapi lamun kos kitu, satu suara ngagungkeun Allah, ngagungkeun syariat, ngagungkeun Al-Qur'anul. Tapi ternyata di Indonesia mah teu dakwah melalui kitu wilayah geus nihil, birokrasi geus teu dipercaya setik-etik acan jang dakwah ngadawahkeun Al-Qur'an. Rentul gereja
rentul kapasekan rentul maksiat lantaran dikondisikan melalui birokrasi, melalui kekuatan jawara. Nu bisa diandalkan sebab jawara ngan saukur mamawa kakoprok. Kuabeh jawara teu bisa diandalkan jang dakwah. Kekuatanana hanya sebatas betengna jadi centeng di pabrik, jadi centeng di pasar, jadi centeng di negara, make hideung kabeh ge. Eueuh nu make mawa dadu nya teh kuprak kotok bebeak. Teu bisa diandalkeun dakwah melalui kekuatan seseorang. Kuari dakwah make mimbar ngan tinggal hiji doang. Ieu mah galak teuing kiai teh cokot ku Golkar. Hayang naon sia? Hayang naon? Hayang majes di jalan kan, tapi ulah kitu sia ngomongna. Hayo kuar. Aya deui bae. Hayang naon sia mobil? Je. Kuari mah nu tatadina assalamualaikum nage tegep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegep tadina kuari mah. Assalamualaikum wabarakatuh. Nu tatadina mau pemangkebu luar jasa. Ge gitu geus dijenkeun majelis. Komo di hareupan ku bupati mah. Emang Allah teu nyaho. Nginggis urang lamun kos kitu. Dakwahna sebatas majelis, sebatas masjid, sebatas pondok pesantren, sebatas kendaraan, dakwah dengan syukur sakitu doang. Keun bae lah acak-acakan ge. Geus kandas. Mentak ieu mah bagi surut. Sedengkeun di titahna terus amar ma'ruf nahi munkar teh ulah eureum-eureum. Ti dieu harita di zaman Kangjeng teh loba nu didakwahan ku Kangjeng, tapi geuning Yahudi mah terus bae jeung munafik mah. Sehingga perang Kangjeng terus diteruskan ku para sahabat beki parah. Ngan di zaman Kangjeng, zaman sahabat sampai zaman tabiin mah masih keneh deres keneh teu berdaya Yahudi, teu berdaya munafik. Teu berdaya nyana nyilip ka sisi tapi teu pelebah asbat tabiin. Nu mantak nyeulah kekuatan Islam ge mujtahid. Harita masih kena khalifah. Kabelah dia geus teu kuat atba tabiin. Gempur ku Yahudi. Masih kena kuat Islam teh. Terus makin gede. Gempur deui ku Kristen, ku Yahudi perang. Bangkit deui di zaman Raden Patah Satunya bangkit. Ti harita teh kabelah dieuna teh ciut datang ka kuari geus aya ditungtung jasa. Nagara geus eueuh anu make Al-Qur'an, nagara geus make hukum Belanda, geus make hukum Amerika, geus ieu demokrasi kabeh. Masalah stabilna tapi ternyata dirasakeun di unggal nagara ya kos kieu. Mungkin geus aya sunatullah kos kieu masalah geus. Tak ieu nu kuari kurang dicaritakeun saat urang dakwah amr ma'ruf nahi munkar teu mampu. Melalui birokrasi geus nihil hiji-hiji acan. Urang ngandalkeun DPR tatadina mah nu mantak kiai nararake sugan bae aya hiji poin Quran anu diasupkeun ternyata kandas. Kemudian orang itu melalui tangan besi kekuatan jawara. Numpuk di Tanjung Priuk kabeh jeung di Grogol. Kabeh ge jawara nu diandalkeun. Kuari melalui pondok pesantren dimodernkeun teu bisaeun ngomong cau. Melalui organisasi NU baheula bisa diandalkeun. Kuari cau. Melalui organisasi Muhammadiyah baheula mah cau kuari geus mah teu make ade geus NU na make akene Muhammadiyah mah melalui organisasi Persis Persatuan Islam cau geus wawan acan teu bisa diandalkeun kuari. Timbul Amerika nyieun kekuatan di Islam teh coba untuk mengecek
melalui PKS jangan mengecek sejauh mana coba kekuatan di Indonesia. Setru ternyata masih keneh ngembut ngan masih keneh ngembut ge terus bae sebab janama neundeunna di birokrasi. Wahabi Persatuan Alumni Madinah kita ngembangkeun kawahabian di Indonesia, di Bogor teh, Jakarta teh, Lampung teh, Sumatera teh. Bangun pondok pesantren sesuai jeung gambarna, tapi awas harus pakai aturan Wahabi. Wari dikembangkan pondok-pondok pesantren alumni Madinah, alumni Misro, amis di jero, napas sunian kabeh. Iya pondok pesantren salap, dakwah terus bae jeung santri, dakwah mimbar lumayan. Nyana mah geus teu ngaharepkeun berkat-berkat acan. Ai aya atuh alhamdulillah ai menta masalah geus. Terus bae. Parah sama. Tapi masih keneh terasa di masyarakat dakwah pondok pesantren salaf. Gaji. Nang saha eta ngagaji nang Amerika. Kula di Indonesia di dieu sataun keneh kadek digaji geus ngomong bae engke mah pondok pesantren kiaina digaji, engke mah digaji. Sataun keneh ka digaji geus ngomong bae. Kunaon gitu? Pan Bill Clinton bebejar itu. Lain kaing, sama sok aja sombong cenah kiai. Atuh ka pemimpin urang Gus Dur geus nyarita. Tidak tertahan si Gus Dur nanti. Gus Dur geus bebejar. Terus kuari karasa melalui gubernur, melalui camat, dana pondok pesantren aya siga rapih pemerintah teh. Dikemas sedemikian deh. Padahal dek maehan sinar agama. Dek supaya meles demokrasi ala Amerika. Tinggal hiji dua. Diperhitungkan kuari. Ya BIN, Badan Intelijen Negara. Wah, coba kumono ya. Bagian agama coba. Geus sabaraha persen turunna? Masih seberapa persen nu kuat? Emang henteu aya penelitian? Aya. Nah dakwah teh terus di zaman Kangjeng Nabi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ge jelema teh teu milu kabeh hate Kangjeng Nabi langsung leuleus manusiawi ngaranna itu keneh para sahabat manusiawi secara kemanusiaan di mana dakwah teu nuturkeun teh tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampikeun doang teger ketika leuleuh hasilna loba keneh jelema nu teu nurut leuleus ketika kembali ka tugas ge nyampikeun doang teger manusiawi ngaranna kos kitu jeung kos kitu ketika aya kebimbangan aya ieu teh kumaha secara manusiawi turunlah ayat Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai jelema-jelema lu ariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum netepi anjeun ka diri anjeun jaga diri anjeun pelihara diri anjeun ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun jelema anu bahaya, moal ngabahayakeun jelema anu bodoh, moal ngabahayakeun jelema anu nyacan. Idza tadaitum di mana anjeun geus boga hidayah, di mana anjeun geus menang hidayah, di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah. Kajeun batur mah batur bae, maneh mah alaikum anfusakum. Na ieulah ngangeunahkeun ka Kangjeng, ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap. Ayat ieu cek Sayyidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari. Geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah, diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril, tapi dipraktekeun nama cek Sayyidina Abu Bakar engke di tahun 2011. Geus aya ayatna. Geus aya ayatna kuari ieu, pake urang ayat ieu, pake. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman kelas-kelas para kiai kelas-kelas para ustad ge anu teu asup Golkar ge nu teu asup partai ge nu teu asup organisasi
ieu mah ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh nu mantak teu mampu kunaon loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna kudu kumaha tuh ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh urang dakwah make sumut ge ku ari teh geus sing harieung ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuh kiai deui ngaharamkeun invest daging bae ge lah kieu uci bae didenge ulah didenge geus kadar itu bae ngaharamkeun bunga bank ulah dituturkeun moal maju sia kiai keneh nu ngomongna berarti kan geus kumaha ieu teh deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae anu boga hayang porsi nu hayang boga porsi nu hayang boga kamangpaatan di bank teh di kredit teh di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an mun ditanyakeun hadisna Bukhari Muslim mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame mun ditanyakeun alatna Sarwa Alpiyah Johar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya tapi ketika geus wujud jadi kiai ti dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu bahas coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita dibahas tadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gejang geus kiaina gitu kan ngamenang ketika satu suara riba haram eta teh bunga bank haram dunia kelasna dibahas di Indonesia organisasi Muhammadiyah haram organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun berbagai organisasi haram media kabeh dibaca haram kabeh ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit bahas melalui organisasi harus dihalalkan itu bunga bank bahas melalui pondok pesantren modern tayangkan di TV hasilnya media halal dakwahnya siapa yang mengharamkan kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat sudah dibahas di organisasi halal tinggal urang bae nu dihandap nu nyekelan keutuhan Al-Qur'an ngek kitu bese paeh geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bankna ge geus wilah-wilah ieu mah bank asli ieu mah geus bank nasional bank internasional geus teh asli deui make kitu keneh tadi Arab mah di urang mah geus eueuh ganti bankna bank syariat leuwih parah da kumaha ieu eueuh suara dakwahan hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib kewajiban orang datang ke mana aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah alaikum anfusakum urusan diri maneh bae kajeun teuing batur mah heulana kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit mun endek nu leuwih gede bae ngridit batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah alaikum anfusakum jang sorangan bae heulanan alaikum anfusakum dan keneh mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wakumu bisolahia diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat layat turukum mambala moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh
nyacat jelema nu nyacat moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatuh lain teh nya hodek dakwah teh naon nu deuk didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka jasalahnya nana ngalem ke presiden Jadoraka teu mampu ulam alam kitu teh daripada urang yang ngalemnya disiksa di akhirat maningan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala doktorandus segala profesorus ulah mah inget kana is kitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sepilis aduh mal ngarti orang ketos mah kita mah yang intelek bae mah eta teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh da aya naon kitu ngaranna aya tijalikeun cek ieu teh militeris dek sepilis sarua bae pan jadi kieu atunya ieu mah kudu ka dokter atuh mah daya teh geus teu daya teu upaya sementara masyarakat teh akan hayang nu asli coba adapun pelaksanaanna mah kumaha kuatna bae neangan sakumaha lauk neangan cai lauk teh sebab lamun dicai hirup lauk teh masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana masyarakat neangan nu asli ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai oh heran tentrem masyarakat manggih nu asli sarua bae adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu aing heran ieu cenah cekna aing ngajeger-jeger mah jeger-jeger kredit motor aing teu daekeun lunas asa jasa ya merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha kami jaga pemajikan neng jadi ngeridit sakieu haram ieu kumaha lah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh ceknya nanti aing tadina meundeuk rada bener bae aduh asa jasa aduh neng urang ngawarung eta pan modalna ti bank ajo cak kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka mal kebal di neraka mah kebal itu dia mah urang isin bantu untuk boga motor-motor aja geus ulah dengekeun ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak tinggal salaki be aing ieu salah milih teh naon pamajikan ieu kieu amat sih pamajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji ngaji dibonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh ka sempak-sempak dibeuli dites ku salagina ieu tadi ngaji sia ngadengikeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat tah lamun geus ka kitu tah eta neangan nu asli engke jang pertimbangan bejakeun kanu saja ente percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teh kupagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan urang ngadidik haram lingkungan urang ngadidik bohong lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli ayang nah ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek urang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe menan hepe ku baturna tilok aya gedang hepe katendet ku nangka nah iyalah
Nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ke mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tetanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun wasli wa kumu bisolatiha anjeun sing rapi hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus diantara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam kuari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres kuari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang behelanan batur ngredit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah mun ditanya heng kiai boga TV sakieu ge nangaleutik kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat orenganan HP na gaya TV-an orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro naon keur ngising ge nonton TV bae boh ieu mah kiai Golkar pohara mah sih insyaallah ngeundeuk kumaha tuh ayeuna tah ieu geus harares alaikum anfusakum sok geura beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dalludolin jahlul jahilin mulaamatul laimin moal aya pengaruh mun anjeun idah tada itu geus meunang hidayah baca kurang kitab perhatikeun baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali lamun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon teu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngalengka sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing sia dieu mah cicing sia dieu cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat ye jamun cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong mun geus kitu-kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idah tada itu idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai Golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia madak kadituna menang kredit ge ngajebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nyana teh keur menta buruhan dibaca
ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin. Muit tolol. Kiai goblok. Ayat eta engke nu bakal ngahajar. Di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Nah, sia. Aing geureun dibaca ku sia, tapi sia kan minta buruhan. Cak ayat aing nyeret sia ka neraka jahanam. Moal kebaliangan 1000 tahun doang yai. Isi dalam. Baca kusia di pendopo. Baca kusia pakai istighosahat. Baca kusia babarengan jeung masyarakat. Ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Sia na ge menta buruhan. Deuk bener kumaha masyarakat. Deuk bener kumaha? Nah sia. Buruhan. Ayo sih anu ngajina handap pentang ngalamun teh nyahoeun. Iya, urang teh butuh penjernihan batin. Alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia. Geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun. Jang diri maneh bae ku ari mah. Ulah tergelincir kana maksiat. Pamajikan ajak, anak ajak, lamun boga santri ajak tuduhkeun. Lamun maneh anu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna. Lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun. Lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun. Di kelompok eta neangan deui tempat nu saja. Lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat. Lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka abah bantu lah, apa mah kuno. Aduh, cak dia nanti aing dakwah ka anak orang teu bisa. Apa majikan we? Eta kredit haram. Loh, kuno. Batur geus naik motor ieu masih kena haram kene we. Aduh. Horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese. Alaikum anfusakum diri urang bae. Aing masa bodoh tanya, sia di sarean mah di sarean bae ku aing, jadi dakwahan mah geus, tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia. Ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas teu lalega sempit tetep sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nyokot deui nu Pak siang teu ngadengekeun ngaji. Nah, kuno. Teu kieu bae mah. Abang aya kakak mah kieu kulantaran sieun. Ah, bisi haju isuk pageto pae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram. Kakak mah deuk ngaberesan. Enggak. Tanggung jawab ning batunya. Wah, gas. Gas tanya ning tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu. Misalnya butuhan itu tanggung jawab. Wah pinter kodek. Ayo ka neraka kula. Ayo milu mamilu. Itu bahasa orang Cikupat kos gitu persis eta. Masya Allah. Ini mah beneran nih mah. Bener. Tuh guys ya tanggung jawab kula guys. Kula nu ngajalankeun tah warung. Guys aing mah henteu nya. Guys. Tapi tetap IHS mah bareng. Oh, geus beres tah. Urang alhamdulillah. Teu bisa berarti urang ngandasatan pamajikan. Alaikum anfusakum ulah dordar. Ulah dordar urang nonton TV pamajikan nonton TV betoel. Nih, nonton TV naon manfaatna? Acara runtuy. Yuk. Eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian. Itu anu kos kitu segala film langsung. Halah, haram aja kabehan geus kos kitu. Ieu mah saritaan bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram. Geus kakak bae dari itu ka kamar. Ka kamar we kakak. Kula mah kula bae geus. Geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya. Ha geus. Geus urang leupas tah berarti.
ulah jadi pareman kurang kurnya nonton di pareman tek ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya nak kajen ngomong ge sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu oh alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus ku urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik Sewa beres horenganan itu udah teger idah tadai itu pada orang nggak sebenarnya hidayah pan nyulusupan hidayah maka jero rahasia Allah sama orang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing anu bakal disalamatkan mah langsung set sadar anu bakal moal disalamatkan mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing sama saha nu nek disalametkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah, ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alumun kenceng teuing pancen sok marah. Reunan atuh geus senyum bae pemajikan. Urang geus ka kamar kieu bae lah aing mah boga pemajikan gitu. Terus bae urang leuleuy bae alaikum ampusaku urang heula. Urang heula ulah nonton TV urang terus ke pemajikan isinin sorangan ke pemajikan isin sorangan gitu ieu mah teu kumaha nitah pemajikanana ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting aduh atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik cek cenah tuh atuh ngedek rumah nyaramna tuh mal bisa tuh kumaha ge urang-urang melu ulah peduli geus insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji sian geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh sa naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka sorga pamajikanna mah atuh ka neraka sebab di dunia nak ditoel geus kredit haram ditoel geus bunga bank haram tapi tetep baik ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus baik oh atuh masing-masing baik jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia cacak-cacak sa imah ge anak bae geus teu bisa alaikum anfusakum diri urang bae heulanan la yaturrukum man dalla idza tadaitum asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja gila cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dijieun ku nyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu kanyana urang geus boga hidayah ahli kitab wa gila cek sakaul al-muradu gairu cek sakaul manu dikarepkeun ku mambala idza tadatum teh lain ahli kitab saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah nu ieu mah arahna permaksiatan eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam ti mimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyaritakan tentang Osama tentang Islam diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam keganasan Islam kepiawaian Islam ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam ku gara-gara Irak invasi Irak dibom Irak terus dibombardir ku Amerika nurani orang Amerika
langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika gitu ke presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nunyeun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ke Obama. Akibat tahun ya akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Oh kos maripat deui kos maripat teh sangat rahasia. Aya jelema anu dibere maripatna teh keur lempang, aya jelema dibere maripat keur diuk, aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid. Aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia. Nah ieu loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung dibere hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh. Langsung ingat kana keagungan Gusti, langsung ingat kana keistimewaan Gusti. Orang masyarakat nu geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali, sangat rahasia. Ilmu marifat, hidayah komo. Nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam, di Inggris ribuan, bahkan Raja Inggris, adina Raja Inggris, Panglima Inggris asup Islam kuari. Masya Allah, lain letik-letik. Naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae. Kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam. Kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam. Di tengah-tengah kota Inggris dijieun Islamic Center ku dua jelema, hiji Ken Stephen, nomor kedua Lady Di, cuman dibunuh dengan cara kos gitu. Kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris, seorang bintang film nu asup Islam. Tapi tetap masih kena dipersulitkan hebe. Tapi kan suara geus luar biasa berarti kan. Ieu rahasia Allah. Nah, nu mantap asal geus dibere hidayah bae, kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya mah isi komah. Atuh sia-sia aing bae. Aing mah ka masjid ka imah, magahan ngaji ka masjid ka imah, magahan ngaji. Geus sakitu. Acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan, urusan sia aing mah jeung Allah. Eueuh da ieu sakitu bae, engke bakal hurung sinaran teh. Di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema. Lamun poek mah cenah di dieu aya lampu. Cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna? Pareum. Kunaon pareumna? Sekupi. Pareum ku sekupi. Sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bulak-balik ge. Mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana? Ieu pan poek amat. Pareum. Kunaon ieu pareumna ieu kunaon? Mobil diatut pareum. Pareum. Cenah di dieu aya lampu ka mana ieu? Eueuh kuari mah atuh hurungkeun hese we menyakan. Emang kunaon gitu? Pondokna dibangun ku atut. Pareum. Aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti. Heran aing mah. Aing mah sakabung mah greget aing ka sia. Pareum. Atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak. Nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade. Pareum ku sekupi, pareum ku Honda, pareum ku pondok, pareum. Ya Allah ya Rabbi neuk naon atuh di pareum mah. Colkeun. Ulah aya nanaon. Set Al-Qur'an hiji, hadis ulama tuturkeun. Deuk aya anu nyumbang gitu. Berarti sieun dikumbangna 10 juta, leutik teh euy. Jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong. Geus ngelentit. Dibere teh 20 juta. Leutik. Dibere 20. Nganggeuskeun ku sekupi. Ces. Pandeglang sapandeglang pareum, serang saserang pareum, Tangerang satangerang pareum, keur carita di Banten pareum. Kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum, Bandung ku pilkada, Garut ku pilkada, komo kiai di Garut maceng pikri, dulur-dulurna kiai malulu nyana ge termasuk kiai, mareuman pondok-pondok pasantren, ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam. Tinggal pondok bae 2 tingkat, santrina eueuh nyanana geus teu ngaji, wassalam. Pikri.
Ini kumaha teh? Mareman teh mareman. Ulah kitu geus cing teger bae. Urang mah ngaharamkeun haram bae. Dek nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae. Jang diri aing bae. Wayang ngomong aing mah ngomong bae. Sia deuk ngadengekeun los teu kajen. Sanggeus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan. Sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna. Leg-leg paham sia. Geus bae bakal sinaran. Itu mah gede amat hurungna. Itu mah obor mah penuh deket kacaangan nu jauh kasih lalatuan eta obor. Nu mentek nu ngaji dari Tangkal Ambon mah silalatu tah mah. La yadrukum man dalla idza tadaitum. Insyaallah naya keur carita li hadis Abi Salabata. Wallahu a'lam. Ieu mah di tahun ka tahun teu karasa ternyata urang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok ngaarwah-arwah bulan anu mulya Kanjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Kuunggulna bulan atuh ke catatan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nu ngunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Panjangkan umur mudah-mudahan. Asa-asa amin aja. Maksudnya supaya bisa berbakti tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana ti tanggal hiji nyambung datang ka Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi hese bandinganana tama. Keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir teu beda jeung unggulna Allah unggulan terhadap hamba. Ukuran teman. Ieu mah keur carita bulan Sya'ban besok itu luar biasa. Namun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Di bejaan ku di bejaan anu komomun henteu. Bulan Sya'ban teh lain letik-letik bulan. Pohara unggulna di bulan Sya'ban. Tak cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kedua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet.
nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab bikin ngebersihan hawa zahir. Bulan Sya'ban bikin ngebersihan qalbu hati. Bulan Ramadan jang ngebersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna, bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan nih pokoknya. Urang mah kedot jasa ieu teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna kuno ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Saku hari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Ta eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok malaweung. Nini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Dengekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pake ibadah malam Salasa teh. Taetan ke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub, waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup, hatena bakal caang ya sapan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajem geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh. Belum dongkrak antrik na paeh. Pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih, teu perlu kasep pokona menu penting etana teger. Paeh eta hatu teu berarti. Saeta lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang nulis sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh teh nu kos kitu teh paeh teh. Atawa dedeuleuan bae mana irang dangora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh
Aya hiji urang Cikupa anu kitu. Paeh teteh hate. Ngajina nuluan rangda bae. Paeh teteh hate. Eta paeh hate teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat ngredit Mio kuari geus mulai neuk ngredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Titahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Beli deui gede aduh kuari. Modar tapi hate da bos. Paeh tapi hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahijing nu pararae we mah. Keur diriung-riung kuno paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bage anu 5 nu genep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari keur diriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh mah kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh hate. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata ka Gusti Allah na teu inget ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal masyaallah nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu paeh teh ngaranna hate tah ieu aya obat ye kebenaran ieu obat ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep ka maksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin urang-urang. Antakeun geus pokona. Urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Cek amin teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat ya kami minta. Siapa dijawab pakai dalil kita tetap baik kudu make perep siapa. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari itu tepararugu ambalaya kuari di urang tak sing hade. Sing hade milih guru, sing hade milih babaturan, milih rekan lantaran besi tepak. Tepa lain kurap bae. Eta ismu amin rais tepa bahaya. Acak-acakan. Kiblat jadi ngidul gua lihat. Eta gara-gara tepa anta gos gitu. Masya Allah. Masya Allah. Segade. Kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda salat mambo. Tilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus
nu dibere wirid ku guru najangnya bae biasana ahli tariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban jangnya doang urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama Masya Allah ulah lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum ieu lain deui lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang mah moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh kunaon ieu salat keur penting jadi ieu balu karena ieu teu bari saleumpang kabeh ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, sembarangan meta Ki Uci. Ini papisak. Aki-aki, geus pokona teu dari saleumpang wae geus pokona mah. Lantak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah we kajen kumaha ge geus. Ambalaya engke, ulu di mana, awak di mana. Lantaran datu sholat udah batu husu mantap diulah khusus merena tajang kurang mah ulah sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede ustadna hebat udang-udangna ge segede bakul nyana ngajakan sholat nisfu Sya'ban ulah mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum teu nyaho bae kiai ulah-ulah bae geus itu kan gitu. Dasarnya jadi bejaan hukum lagi. Itu ngaji henteu naon henteu. Ada kitab di lockdown tilok tapi lah sekolah sanawiyah. Semuanya naon. Oh begitu kan. Hartina ulah sambarangan yen salat mah. Lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah nih. Ulah hukum nabi bid'ah. Bagus. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril urang mah katatamuan teh ku calo kata tamuan teh ku tukang ngadu koto main gaple ketamu urang mah nu kos kadar itu tamu urang paling banter lurah camat emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT bagus besi aya kiai besi aya ustad kata tamuan ku bupati kata tamuan ku menteri kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak hatena si kiai rusak pae eta hatena sebab eueuh dipakah ka hayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang
Tebagus mun kata temuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Kata temuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata temuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Sahanu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Sahanu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang kata temuan ku bupati mah hareudah. Kata temuan ku menteri hareudah, kata temuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeleuna doang, ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongko mereh henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ti tajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang kut mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu saban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulangan. Mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut. Bakal terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut. Ingat deh teman, malaikat pamungkas teman. Terus kumaha na kieu malaikat tergantung amal orang. Lamun amal orang bagus datang na kasep, mun anu kasep ingat deh. Mun amal orang jore bangsa ngeredit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak ingat deh bisa anu hideung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Kan hidung ja. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat Gusti Allah dibuka. Masya Allah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak, anaknya ah ka indung, luhur atasannya ah ka bawahan, bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikan mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nya nama. Ngan saukur saceurhil meureun boga ni karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene urang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya anak Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya anak Allah 290 atuh teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Dah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun, dua leungeun. Munajat ka Gusti, menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tu cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu?
golat Kanjeng Nabi, hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh jelema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan aya nu diistisna, illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir, eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobat can miceun sihirna teu ditarima, teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu miceun kana ilmu tarohna, ilmu badena, eta teu dihampura ku Gusti Allah. Au musahinan, nu teu dihampura di malaman nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunek. Teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majena gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina, yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu siga lain lalawara. Lain lalawara Allah ngahampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyakian riba, teu ngalaksanakeun ridit, ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu meunang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban, nu ridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun, tukang sihir, tukang taruh Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheureun pisan, termasuk anu terus-terusan zina, ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheureun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang mah geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit, kiai tinggal kiai jana raka ge lain yang sata jang kiai. Jang kiai malah mah nya mun ngajakan nya pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba, akal walidain atawa nu keheu ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa, anu teu hade jeung indung bapana. Malaman nisfu Saban jana can tobat, can minta pangampura ka indung bapana, teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui? Wanamam, tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut
nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nujang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nujang menghadap ke atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar, bangsa Zulwajhain nu karena. Komo pemimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun nu sajana sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Kainden kituna mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa. Nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang. Mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yunfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akilah riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus puguh perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngridit sarua bae. Ulah main-main orang mumpung masih hidup kami. Umur penyaho buah isuk buah pagetok. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah. Sahanunya ho. Can anggeus kreditan paeh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik. Gede teh kos kitu. Lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa. Ku urang kuari geus teu dianggap teh. Nu minum arak mah ku urang teh di uyah ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bang atuh sarua bah ngerebek kabehan. Nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal mustaqim nu lurus. Ya Allah. Terus kitunya sing hade malah dina kitab Isadur Rafiq mah aya wa warada hadhihi lailata bismi min Sa'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sa'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Sa'ban. Wah. Triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Utaqo atikun utaqo. Aya ribuan, jutaan, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Keluar. Cek Allah ka malaikat keluarkeun merdekakeun geus ulah dina neraka bae. Bi adadi syu'uri bani kalbin pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malam manis Sa'ban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu fiha ila musyrikin hiji jelema musyrik malam manis Sa'ban sakitu agungna tetep nya nama dikerebekeun lain. Dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh
tak eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam manis pusaban masih anger kene. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, liluhureun tah. Cara PKS gitu tah. Man PKS luhur teuing nya nama sabitis. Tuh gitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelamaan teu ade jeung indung bapa wala ila mudbin khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala. Ramekeun malam nisfu saban kumaha atuh kiai geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu saban ba'da maghrib ulah ngomong deui terus ba'da maghrib maca yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah subhanahu no maca yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Cekak kita kiai kula maca teu bisa maca yasin teh coba heula jana iko hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese. Itu bisa kalau maca Quran maca yasin kudu kumaha tah aya mun teu bisa maca yasin maca kulhu 210 etik tah maca bismillahirrahmanirrahim asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana geus batur baca yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Keng ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Kieu je kula mah kul ge patek trok bae. Sia memang ngeuka beuki meureun ieu. Patek trok bae cenah kieu maca kul ge. Lamun patek trok bae maca kul istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar mah saya tiga astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hayang rada panjang eta. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 10.000. Kieu cangkel meureun teh mah. Emang sia mah kitu. Kajen kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga ka badek wae kajen kumaha. Ka badek. Anu paling sederhana mah paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu saban berjamaah ngad ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan mah tah. Talora maghrib jeung isya rada bisa subuh ya berat ya subuh. Subuh doang ya, masyaallah. Eta geus deui leuwih ringan cenah. Yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe. Leuwih deui geus. Atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu saban kajon teh ku ulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu saban pareuman. Rek ulah aya
anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca magrib berjamaah Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim 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 sakedeung 10.000 teh eta nu mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung jasa astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku ari 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong sangka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi deuk diistighfaran 1000 ieu malam nisfu Saban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana tah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu Saban ya 1000 kaceuli ka irung Gusti aya ambeun lain ambeun pipi batur disedot astagfirullahalazim setan istighfaran 1000 irung terus sungut geus puguh sungut mangis geus loba jasa tah mangis gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah golbu teh 1000 geus bakalna 9000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 kabeh tuh geus dihitungan ku urang 1000 sakedeung teh istighfar teh sakedeung coba ge laksanakeun ge laksanakeun ge tas isa coba aing kiai teh geus sakedeung sila teh menang 1000 teh pegel ja masyaallah gitulah malam nisfu Saban ramekeun ulah obrol-obrol naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat masyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Saban ulah sare mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat eta nu khususna atau urang istighfar 10.000 atau urang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus malam nisfu Saban besi ngantuk siapkeun ku urang balak bener eta mah tolol atuh ngaran atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ge atuh kuat piceun kos kada itu teh siapkeun tasbih atau Quran atau maca shalawat malam nisfu Saban komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu loba jasa panyakit ieu cing manis geus aya kemudian asam urat geus aya ieu puyeng geus aya ieu asana ieu mah asana moal kabawa teu kapanggih deui lah jeung malam nisfu Saban geus gunakeun malam nisfu Saban ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh bea nah sekali deui urang ramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala maca Yasina deuk berjamaah di masjid di mushola di majelis taklim mangga dek sorangan bae di imah dek jeung keluarga bae mangga dek di masjid sorangan mushola mangga silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana